Kang? Lain urang-urangan atuh urang-urangan lah maneh jeung maneh tak urang-urangan Oh nya, urang-urangan. Ci Ci pangnyeunkeun kopi Ci Naon Kang? pangnyeunkeun kopi Kopi. Ayeuna atawa isukan? engke 2 tahun deui Ah, nya tuh tunggu wae 2 tahun deui mah. ayeuna atuh mah nya ngopi ayangna ayeuna dijieunkeun engke 2 tahun Cek Akang cenah 2 tahun deui. eta mah kan maneh heureuy atuh Akhirnya mah tong kamalinaan Kang. Mun kamalinaan mah ke leungit. kemalinaan udah jeung budak mah kajauhan Mun kajauhan geura leungit geura. leungit mah tinggal teangan Susah kan nganana, banyak kudu diubek-ubek di tempat sampah. budak lain beurit mah di tempat sampah Bising we asup ke tukang sampah. buru pangnyeunkeun kopi heula Kopi naon Kang? Kopi tubruk atawa kopi tabrakan? kopi biasa nu sasetan Kang. Nu sasetan eta mah aya ge kopi nu jinan Kang, jinan jin. lain kopi setan lain sasetan Oh, kopi sasetan, lain kopi setan ya lain. lain kopi setan nambung urang Bising we hayang kopi setan. kopi setan mau maneh we eta nginum kopi setan Abi mah alim Kang, alim kopi setan abi mah. Hayang kopi jelema Kang. kopi jang jelema mah jang setan tapi gini lamun malam Jumat sok darere kopi hideung gitu teh tara gulaan kopi pahit Eta ge kopi ge resepeun meureun setanna. resepeun beuleunya etan ge nya sok dibere kopi pahit jeung rokok jeung nog jeung kadaharan teh Nya eta teh sok-sok dieu sok-sok leuna teh jadina susuguh teh Kang susuguh. subuh nah gitu buru atuh pangnyeunkeun Nya tuh Kang diantosnya Kang nya nya sok diantosan 2 poe Kang. manya tuh diantosan 2 poe urang kaburu urang ieu atuh nanti kaburu urang haus manten atuh Ci ayeuna atuh Ci ayeuna Nya rek di pangdamelkeun atuh Kang. Cai naon Kang? Cai tiis atawa cai panas Kang? kopi mah ngeunana ku cai panas Ci Oh, cai panas. Panasna sedeng atawa panas pisan Kang? panas pisan aya mah Panas pisan mah di bakal rumah sakit Kang. lain nu geuring cai mah lain nu geuring mah panas teuing mah dua ka rumah sakit ka dokter lain nu geuring ya mah ieu mah panggilkeun kopi ku caina cai panas Ya tuh cai panas karena ini panas sok dibawa ke dokter Kang. lain nu geuring lain nu geuring panggilkeun kopi Ya tuh ke abi ngadamelkeun kopi. Caina cai herang atawa anu panas cai herang atawa cai sesa Kang. cai sesa teh cai naon cai sesa teh Sesa kieu gitu. Enggak tuh padahal mah aduh dipanyakiteun atuh mun dibere cai kieu mah teu dipanaskeun Teu Kang, eta halus teh. Naon teh rasana jadi wangi Kang. wangi bau hangseur kieu teh Eta halus Kang. Cai kopi bau hangseur kan anyar Kang. anyar mah ngan goreng we atuh batur ge arembungeun buru ceun kopina Ya tuh Kang. Antosannya Kangnya nya sok diantosan si Cima dasar dititah panggilkeun kopi geus sagala alasan cai naon cenah cai panas cai tiis terus dipanggilkeun kopi cenah cai tiisna cai tiis no cai biasa atawa cai naon lawaran cai kieu sagal dipanaskeun si Cima dasar we aing teh ici tuh kan Anja.